Jika si bebek euy. Bek, dia bek. Naon Jos? Ke orang lain. Orang lain. Naon euy? Kong lah. Yuk. Naon? Cari tahu euy. Cari tahu naon ieu teh? Serius urang mah teh. Ade ah. Kurang boga barang, Heeh. tapi barang kurang teh leutik. Kumaha hayang gede segede kieu. Ah, asa teh yakin barangna leutik ah. Biasana nu becik mah gede barangna. Kan barang maneh? Barang kurang. Leutik. Leutik barang kurang teh segede kieu. Kumaha carana yang gede-gede? Maerot Jos. Leutik kumahakeun? Teu apal dikumakeun nama pokona mah sesuai hayang lah. Hayang kumaha ieu teh? Hayang gede kieu. Hayang gede. Heeh. Jalan nama erot. Bek. Barang kurang teh hayang cenah segede kitu. Ari sia panyate bobogaan sia, Jos. Woi, yuk. Ka urang Lin. Ka maneh ka dieu? Kelak. Urang gawean gila ayo. Ayo. Bari satu main poli teh. Lain tadi diajar. Punya tadi diajar. Ini. Ieu, kena. Dinaon, kena teh. Cek aja orang teh. Dinaon kan tadi. Aja Kak. Enggak bodoh sekate doang. Kurang keur ngibul tadi ka semur. Aya bola tadi kieu. Ka semur. Tuh maaf we cek aja. Heeh nya. Kelak. Ngomong kita haridang urang teh. Redang. Coba tuh kipas AC-na keluar. Kelak. Aja mah. Can menang ieu teh. Si Zeus keluarkeun atuh geura ieu. Aduh, euy. Tah, ninganan 50 perak coba menangna teh. Tah, ninganan nu ngai teh gede atuh kalianan bijilkeun. Abah, Zeus buru atuh. Kieu keting mah kasal ku dibeli seketer ieu. Tah. Sok, beunang euna malah. Tah, mulai. Tuh, Zeus buru keluarkeun kalianana ieu. Geus 4.000. Terus kalianana terus keluarkeun. Ayo buru. Tuh, Zeus kata angkat buru. Iya, kudu angkat. Kalian tuh. Depo geus beak deui ngejualan ieu kebon wantur ieu coba duh. Aduh. Hei. Iya, lain Budak kerenan naonan geranya. Kamukeun ah. Iya si Zeus. Itu meran-meran kalian di 4.000 bieu teh ah. Angkat ting tongkatna itu. Tapi mana keur naon Ki? Tengah ganggu main Ki ah. Cing Ki. Cing. Mau lebere nyaho. Mainan naon teh? Iya main slot, urang geus depo beak gede ieu teh, ngajual kebon wantur. Nying muntur. Teu ngangkat ieu tongkat hese. Aduh, Gusti. Eta dikasih Zeus lain. Heuh si Zeus ieu aki-aki tongkat teu ngangkat-angkat keneh tuh. Hese diangkat ge angkat. Ai maneh teh nyaho. Naon? Pan ieu tah tongkatna si Zeus teh kurang di bawah. Ari maneh mau tongkat si Zeus? Ayeuna
mana teh? Tadi teh mandi pakai sampo, salah sampo. Kenapa naon? Sampo eta biasa budaya. Udah liar. Baru di sampo eta. Atuh teh make sampo kadal budali. Itu mah Pakai sampo naon? sampo eta sampo gajah. Ladakan. Sampona meureun lain hewanna. Dia kan ngangkat kena sih, ge jama. Satu. Mesin. Mana naon? Gara wae. Ih, ada tadi mana di mana? Si Ulin. Di mana? Eta di Baghdad. Di jametnya. Lain atuh. Urang mah geus ulin di kebun batu. Naon nolongnya? Ngabadug eta biasa. Urang geus eta nang cupang. Cupang di teangan. Cupang brek ieu tah. Di mana eta ya cupang di? Teu apa teh ge. Mana teh kenal cicing atuh di situ Jurali. Tong gagara wae nyewa geuleuh. Bangun tara maninya. Kali. Ya. Bener 7 kali. Bener man itu. Bener, man kita kali asian. Wah, manya gebut terus wae geuning. Lu nyata ulang teh salah satu. Da ieu. Burukna kos. Naon teh bulu jagong. Bulu jago. Pulang ngebahas buku pulang teh bisa aratul. Namanya tara mani da geuleuh. Coba ayo nama enggak sih ngomongnya. Ayo nama siaran tak ieu teh apa? Cik ka dieu. Wah, siaran deh. Siaran. Iya tuh nu pangeankeun foto nu segede gajah orang kebakan gudeg. Urang kepeangan. Aya kan? Eueuh, kela tuh maka cicing atuh leungeuna si budung ge. Da eta nu. Aya ah. Anjir, Kutuna meurepan. tak kutu. Alah, Merupakan. kok ilang? Oh, Ih, kemana? Mana eta kutuna meurepan? da ieu ajar. Wah, Ajar.